Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Etang ulangkeun ka tineung dulurnya kana dongeng-dongeng anu legendaris ya. Oke, dongeng nu digarap ku Sim Kuring masih dina jajare carios Si Buntung jeung Jaka Santang. Biasana Sukandar nu didongengkeun deui ku Kang Yus. Salam bakto salam ka wilujengan kasadayana dulur barani di mana bayayan. Sewu nuhun anu satia manco. Parantos nonton anu nyabgrab nu nge-share nu ngalahik sareng nu komentarna sareng nu manco di radio sadayana streamingna. Didoakeun ku Kang Insting apanjang apunjung kebeku kabingah ceuyah jembar ku rezeki anu berkah. Sesana tiasa ngagaleuh sawah, tiasa angkat ka Mekah al Mukarramah sareng Madinah. Berkah rumah tanggina mawadah warahmah sinareng sakinah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga supados teh nyangkolong kana waktos dulu kaparayun sadayana daraah. Orang mir ngeungeuh yen Andi mah harita teh eueuh, hatena jeung ngabogaan sangkaan we. Tangtu Andi mah initna geus ti heula. Bareng jeung anakna, matak harita teh teu katempo ge. Ari heg teh ditanyakeun ka Husen, bisa jadi cenah Pak Haji Sobana teh deka-deka ngora. Dumeh eta we mireungeuh anu ngajejeranana Madasim, urang kadungora. Ada gitu matuh di mana teh tangtu kosongnya karena ngaharewos ka Husen. Nya tangtu upama si anjing geus ingit mati heula sigah nama atuh. Pasti mun aya keneh mah piraku teu ngabarengan. Deuh, kesempatan ya. Nah bade kumaha gitu Kang karena atuh. Husen bari merong. Yuk banget na nganung kakak gitu. Kesempatan ada atuh Sen. Karena bari nyereng har. Kapan si Ani nage kapan tuh aya nya. Tapi hari aki nama pasti moal ka mana. Perlu jeung manehanana oge ngayakeun balitungan. Ongkoh deui nu penting geus si Imah Haji Sobana anu dikira aya hargana. Kira aku sugan make digugubuka kadung ora-oraman karena saterusna ngahehe sarta saenggeusna kawireungeuh Pak Haji Sobana katutu sajena cuk celakana dokar karena hegen nitahan Ki Jalal supaya usulan Dibja jeung Damala ka pasar sarta saenggeusna daratang dek bae di badamian cenang ke peuting urang ngajorag imahna Ani mengpeung nu bogana geurareueuh. Nu penting teh urang males kanyeri kaki aki teh jeung urang eduk raja kayana piraku sugan make teu bubunangan. Dulur barani dasar Damala mah budak ngora kurang wiwaha. Barang ade ngedongeng bapakna kitu teh lain digiakna sarta kalawan lerencepan teu pisan geruh kanu jadi bapa. Harita keneh oge manehna ngagugujeg ka Dibja ngajakan ka Cipancar. Ngajarkeun teh meuning oge ayeuna meumpeng salse. Aki musani supaya dilawanan ku uwana. Sedengkeun amu Jumi dek jisang hareupan ku manehanana lantaran ngarasa penasaran keneh tacan rumah saeleh. Ari Dibja bet kawas nu sarwana dulur. Babaku namahku tinanya kanu jadi suan.
Tepanjang mikir dulur Barani Jol nyanggupan we sarta tekung silila oge gesting balacet mapai jalan leutik anu brasna kati pancar. Dulur Barani puguh atuh Andi teh jeung Wedi keur ngagaradig. Sugan we Pak Haji sobana kaburu ka susu. Nya atuh Jol mokprok bae dinu palebah susunina pisan. Ari gok ari Jol sebut bae dibja teh narajang ka Andi. Pamikirna geus teu kudu tatanya deui lantaran sidik ieu teh musuh. Atuh da malanya kitu keneh sanajan wari hemar-hemir da puguh geus karasa pait peuheurna. Teu burung we manehna narajang miheulaan ka Medi. Bet kawas nu weureu ku cubung ting teu gugur teu angin jojo narajang kisilah. Andi bari ngagentak luncat ka gigir. Bodoh kaya kalau bayo sia buntung. Saya baru bantu air saya seler ujung kulonya. Wah. Di biasa geus karuhan Ani luncat ka gigir. Manehna ngagentak malik robah kuda-kuda sarta peureupna geus ngadius deuk ngadagore careham. Murugul teuing jelema teh. Ani bari ngagentak nakis ku gerakan tapak jalak. Duk. Peureub katuhuna tog hulu angen. Harita kene oge kontan dibja teh dulur ngagoak bari badan ngageblag. Humayu atuh kalakuan teh baya. Ceuk kaula ge mangkelanan kudu aya tak-tak ramah heula tuh. Teu hade jojol gapu kali taeun teh. Beuteu cehan geuning. Andi bari neuteup kanu keur ngababengkang. Ka anjing sia. Jamak dulu ka kali hakieu. Ya. Dibja bari ngagentak ngagurinyal hudang sarta teu antapora dengan sebut. Manehna narajang deui ngagunakeun jurus padingdang. Bener murugul ieu mah teh. Ani ngagentak ngagerakeun leungeun wuntung dipake mapag weureup di bija dulur. Ari geduk diadu ari goak deui bae di bija teh. Teu beda ti budak leutik. Manehna ngagentak luncat ka tukang bari leungeunna kekerepengan. Ngan bae ari kakuatanana mah beunang disebutkeun mata kaget dulur. Da buktina ramo-ramo nangan ukur geneuk meusat. Sarta harita kene oge sret bae manehna mesat bedog. Dulur Barani lantaran pamikirna di lawanan bari lemor mah kawasna kalaka wowotan. Memang teu salah cekarna. Wawasena si buntung teh lain lalaworageun. Mantong teu cengiran sia sedan. Cari mah dulu ya bedog aing bikin miheulaan. Nyatanya mulahkeun hulu sia. Dibja bari hiuk ngahambatkeun bedogna. Bener-bener dek mulahkeun sira. Bedog si lain mah paling-paling oge kurup kana meulahan suluh atuh. Andi malang lap ngareuneup nyumputkeun sira. Corelat manehna luncat ka gigir bari ngahambatkeun leungeun ka tuhuna pikeun ngababuk pigeulang. Wabonya ngajelo. Dibja bari ngagentak narik di bedogna ngabarengan badanna ngagilek ngatuhu. Pangsrodegeun suku katuhu bari jeung nyodokeun bedogna nyatana deuk dipake ngobrol suluangan. Anu harita posisi badan Andi memang geus ngagilek ka bola kenja. Orok kaya dulur Barani kalawan teu gugup Ani ngan ukur mundur salengkah. Gilek srog ngageserkeun kuda-kudana ka bola katuhu ngabarengan gerakna leungeun buntung ngagunakeun gerakan malang putung. Cerek teu salah deui ngahanca bedog. Sabot kitu peureub katuhu Ani geus ngadius deuk ngadagor careham. Memang harita badan dibja teh keur semu doyong ka hareup akibat benturan leungeun buntung kana bedogna. Ku kituna geus teu bisa disingkahan deui peureub Andi teh ngagejrot kana carehamna. Jrot. Dibja ngagerung dulur bari sirahna ngadang heula. Tapi ari gerakanana bedogna mah terus wae dihembatkeun ka gigir sateka polah deuk ngabudal badi legeun eusi beuteung Ani. Ngan bae Ani oge leuwih cingceung. Manehna ngagentak ngajaul ka tukang. Teu talangke sret manehna nyabut siku-sikuna pakarang baheula panglalarat ti kisah hudi. Ya make ngojat budung.
Dibja bari ngajareg nang tang. Ret kanapa karang lawan ngan ukur siku-siku. Moal ge mampu dipake daningan bodog mah. Kitu pamikirna Dibja. Anu matak teu antap para deui hiuk bae bodogna teh dihembatkeun. Paparahna mah deuk ngahanca beungeut. Andi barang mireungeuh kolebatna bodog lawan. Nu moal salah deui bari dibarengan ku tanaga nu kacidarosana. Manehna ngan ukur ngagilek meusan sarta siku-sikuna geus ngaheat deuk dipake nyabot ti gelang lawan nu keur nyekel bodog teh. Tapi Dibja oge cukup surti karena maksudna Andi. Ku kituna ngagentak manehna narik deui bodogna. Kulawit jeung manehna luncat ka gigir bari nyodokeun bodogna. Anu maksudna deuk ngarojok iga burung. Andi rikat ngagilek bari nyabetkeun siku-sikuna dipake nakis. Trang! Dua pakarang teh diadu kolebat. Bodog Dibja ngulawit ka luhur deui nguciwek kana beuteung. Tapi Andi cukup waspada ngagentak manehna luncat ka gigir bari nakiskeun siku-sikuna. Trang! Bodog Dibja ngoleweng sabot kitu heat cetruk dampal suku Andi ngahancapi gelang Dibja anu keur nyekel bodog. Pingan ukur ngaleweng sarta bodogna teh daekeun rag-rag. Bareng jeung eta siku-sikuna ngolebat deuk ngarojok ku beuheung. Tapi Dibja ngagentak ngabalieureun sirahna bari nakis ku bodogna. Tang! Gerakan siku-siku geus bisa digagalekeun. Kolebat bodog Dibja saterus teh nyeuh ka handap deuk ngabudabadilkeun si beuteung. Andi rikat luncat ka tukang bari nyabotkeun siku-sikuna kana bodog. Tapi dulur barani Dibja ge ngagentak ngarobah gerakan bodogna ngahiuk ka luhur deuk ngahanca sirah. Orokaya Andi oge moal mikeun lamun sirahna kudu ngagalenceng mah. Ku kitu narikat manehna ngalalapkeun badana. Bareng jeung eta hiuk cuk leungeun buntung notog hulu. Coba Dibja ngoceak dulur bari badana kontan ngageblag nang karak bengkang. Sedengkeun Damala anu keur patutunggalan jeung Medi dina but-betna ngumbar peureub teh dulur. Estuning lain deui hebatna. Datangna teh patutur-tutur taya latna. Memang manehna teh harita ngagunakeun jurus-jurus dina gerakan hujan silantang. Medi saeutik oge teu matak ngajadikeun geumpeur. Manehna kalawan tapisna keur luluncatan ngencang atuh. Malah bari jeung ihiran sagara lupa atuh. Matak nambah-nambah ngaheauna hate Damala. Paingan ceuk paribasa bajing oge sok rajeun rag-rag. Medi nya kitu pisan keur waktu manehna luncat deui ka gigir. Manehna ngacetruk ti tajong nepikeun kana longjong deuk ti kusruk atuh. Ku kitu napikeun Damala mah geus teu ngangkekeun deui. Damala langsung ngagentak ngasupkeun jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Tapi Medi masih kene bisa ngawasa dirina. Ngagentak manehna ngajorelat ngagunakeun gerakan pangalmuih. Tapi sakali ieu mah Damala lain deui cingceungna. Manehna rikat ngagilek 80 derajat. Ngabarengan gerakan dua leungeun pikeun newak peureub Medi anu memangna harita keur nyuruntul deuk mapeg kana punuh. Ku kituna dulur barane rikat Medi narik deui leungeunna bari langsung ngajorelat ka gigireun Damala. Hiuk cuk leungeun kencana ngahanca pagi pisan. Aduh. Damala ngagerung bari badana ngajereng jehe ka gigir. Tapi da pugu dina seuseuhanana mah Damala teh geus cukup nampa panggemleng tin jadi aki jeung tin jadi inung bapana. Sanajan harita sirah karasana lungleng, tapi manehna masih bisa ngawasa kana dirina. Malah meh bareng jeung ngabelesatna peureub Medi anu deuk mindo sarta tujuanna ayeuna mah deuk ngahanca careham. Damala rikat ngalalapkeun badana. Kilek manehna ngenca sarta terus ngajorelat ka gigireun Medi bari nyamberkeun dampal sukuna deuk ngahanca bincurang.
Tapi Medi ngagentak narik sukuna. Seret robah kuda-kuda bari nyameurekeun dampaleungeuna deuk ngahanca beuheung. Horokaya damala rikat malik kakatuhu ngabarengan suku kencana diangsrodkeun ka hareup. Kuriwol leungeun Medi teh beunang ditewak. Saterusna dicentok bari disampakeun ku tuur. Anu teh mencog dengan keduk ngabeset huluang. Hayaw. Medi teu burung ngagerung. Bareng jeung eta damala rikat ngahambatkeun leungeun ka tuhuna. Deuk ngagunakeun ujungan anu baris nganca punuk. Tapi Medi sanajan bari ngarasa eungap sarta seueul lain di kieuna akibat tu nyelantur lawana anu ngahanca kana huluangeun teh. Sakilat leungeun ka tuhu Medi meta sarta teu salah diguriwel bae ngagunakeun gerakan comot dage. Alusna teh kanyut kunang damala wani karangeum pisan. Sarta terus dipencet. Ari pencet ay hatobat. Kamala ngoceak berubah badana namru. Geus teu bisa wala kaya deui. Euy, beunang euy ah. Alah, yai, budak ngora mah kieu geuning euy. Teu pira geuning si laing teh. Pira kading dipencet balaunan make ngagujulkeun batur atuh. Jeung naon teh? Make buburi lengan sagala mata teh. Nyingseunana si laing ka kuring. Medi ditungtungan ku ngahi. Ampun. Aduh. Damala ampun-ampunan bari humaruru. Kawasna bae bakating ku kasieun dihanca deui. Manehna maksakeun hudang. Ngan untungna teh sigana kalecina teu kungsi nyabah heula tina kantongna. Ku kituna manehna masih keneh bisa maksakeun rumanggil. Sarta antukna mah pelenyeng bae maneh lumpat. Sanajan bari sasalontotan oge. Kareret ku Dibja anu memang geus semar-mir. Tadi teh sanggeusna hudang gapruk manehna narjang deui. Tapi nya kitu manehna teh kalaka terus-terusan kabeunangan. Kituna barang damala geus karuhan ngabecir, manehna ge bareng-bang bae ninggaleun pakalangan maksudna deuk bebeja kakar. Dulur barani urang caritakeun karna mah saeutik oge teu nyangka yen anakna jeung dauhuanana teh ting balecet ka Cipancar. Nu matak manehna mah jongjon we ngobrol jeung Husen. Pindah ayeuna mah dariukna ka tengah imah. Tapi lain deui ngagabegna barang ngadenge anu diting gluprak di dapur teh. Ari hege ditempo pikeun karna mah leuwih-leuwih mata kagetna dulur. Kasampak teh anakna keur pupuringisan bari kesang lamokot maseuhan beungeutna. Sidengkeun dahuanana keur empes-empes napasna nyeneneng kemis. Ngahegakna mani karep naker teu beda ti nu muntas diudag anjing edan. Ai kunana naon teh? Cenah heuh. Karna nanyana bari can leupas tina kakagetna. Aduh. Cilaka abah. Damala nemalanana pegat-pegat bari di barungan ku Humarung. Cilaka kunaon teh? Karna beuki kaget. Tahun yang karena si Buntung. Dibja nemalan. Nah kitu deui manehna oge teu beda tidak malah. Puguh bari jeung amekan ngahegak. Si Buntung. Nah muli ti mana tukang Dibja teh? Tadi na akang teh deuk ngintip-ngintip ka Cipancar. Hari tahun teh pasaran aku di jalan. Teh lah hebat geuning si Ani teh aduh. Nah atuh bet wawanianan. Ayeuna si Ani di mana keneh? Di jalan keneh. Ka ditukeun tuh. Ke kadiekeun? Nya. Sabaraha urang cenah Kang Jiba?
duaan. Kurang ajar. Nya kudu jeung aing lawan eta mah. Karena dulur Geus teu panjang mikir deui. Kojeng kang manehna kajerokop kana bedogna anu disaranekeun di juru. Sanggeusna disoren, Gejelik bae manehna turun ti imah sarta langsung muru jalan leutik anu brasna ka Cipancar. Ani jeung Medi harita teh teu buru-buru init. Lantaran pamikirna lawanna teh tangtu bakal bebeja ka karna. Kukituna lamun pasaran og di jalan gede tangtu bakal leuwih riweuh. Da geus tangtu sakur nu ngaliwat teh piraku teu ngagemrong. Kukituna mending didago di dinya we cenah sugan ari eueuh jalma mah karna teh beunang di bawah badami. Tapi nyaeta dulur, kahayang Ani kitu teh patoja iya pisan jeung maksudna karna harita oge barang kana ngarongheap. Jojo pun cereng bae ngebrehkeun lelewa anu pikagiruk naker. Tapi Andi mah api-api teh surti. Ngagentak manehna miheula nanya bari taya semu-semu ngandung hate goreng. Bagea karena asana teh awas til awas yeuh. Geuning inget keneh si laing teh ka dewek. Karena jojo kasar we nyaritana teh. Da puguh nganggapna oge satru kabuyutan. Puguh we karena moal nyatuh ditanya ari geus poho mah. Andi ngajawabna tetep sare. Pantes atuh. Mana jojo mah halawe nya si laing teh ka anak dewek. Tong ka budak deui yeuh. Bapana oge masih kene sanggup nyangareupan ka si laing. Baheula memang dewek rumah saka teter. Tapi ayeuna mah beda deui sia. Coba gerak icip-icip kumaha wawasan si karna ayeuna yeuh. Karena bae nepak-nepak dadana. Petalakuna teh estu ningoana keur manggelana sabar karena saenyanana mah lamun ditaliti bibit-bibitna anak Anika anu miheulaan ngaganggu ka anak kaula. Tapi teu nanaon, da meureun teu nyahueun. Ayeuna mah anggur ku urang kusabage kolotna. Urang bereskeun. Kacida goreng nanti baheula tug nepikeun ka ayeuna ngan mumusuhan bae gawe teh. Eueuh faedahna karena Ani sabisa-bisa hayang meruhkeun karena kumaha? Dedengean teh ngajak badami. Lucunya geus seueuh nyiksa ka karadek badaminya. Pinter sakitu geus laing teh Ani. Teu pikir si karna mah teu perlu badami. Tapi kalakuan si laing nu nyata-nyata geus mahalak anak dewek. Ayeuna kudu dibales kalawan wajar. Ngarti si laing teh Ani. Karena kalaka beuki muncuguk dulur. Boga rasa dipika seber dumeh mireungeuh sikep Ani nu tetep leuleuy teh. Mangke heula atuh karena puguh ge ari ngumbar nafsu mah gampang naker. Tapi kasabar dengekeun heula anggur mah katerangan kaula. Teu perlu Ani. Geus lain waktuna deuleu. Bisa direngsekeun tapi salah saurang kudu aya anu geus ngajolor. Ngarti si laing Ani. Kitu ge lamun si laing aya hate. Teuing ai boga hate kecing mah. Jejerih sieun ku pati ya. Ai. Nah disabaran teh bet kalakah deuk ngahuap karena Ani ayeuna mah geus mimiti getihna naek ka luhur. Sabar ge kesipatna manusia mah aya watesna. Dihina-hina teuing mah nya geus tangtu we moal kuatna. Nah si lain teh ngabodo-bodo maneh atuh Ani. Nah sanu hayang disabaran teh. Piraku euy. Make jejerih gitu. Pan eta si laing teh ngabogaan gundal. Ai. Sugan mah jelema weur ku cubung si laing teh. Coba jajal heula atuh dari aing setan. Kela. Keun ku Medi nu kieu malah. Jelema anu weur ku cubung kieu bagian Medi lah. Coba ye. Diri uing heula ye. Keur lalayanan. Kurang ajar, Medi lain di nafsu nah barang ngadenge ucap-ucapan karena anu memang nangandung hinaan anu pohara. Puguh ti tadi oge manehna geus ngusial nafsuna. Ngan sabisa-bisa ditahan. Tapi akhirna mah nya bedah oge. Anu akhirna manehna nangtang kakana. Kela Medi.
anu dipika bodoh ku manehana teh akang. Ani bari ngarik leungeun media nu harita geus maju ka hareup. Memang si lain nu dipika bodoh teh Adi. Tapi lamun perlu duanana oge teu nanaon deuk maju masuk. Onggo dewek oge hayang nyao ku macena hojana gundala si lain teh. Hari nilik pepeuleuk nama kawas nu heuh. Setan sia. Medi geus teu bisa dihalangan deui. Sarta sabrut bae ngadiuskeun peureupna. Lantaran gerakan anak kacida cepetna nyapu gue jojongan kejerot baik careham karena teh beunang. Lumayan nepikeun kang bagi aduh ngapongohan sia. Karena bari ngagentak malesna raja ngagunakeun gempuran nu diwangun ku jurus gugur gunung. Paparahna medi teh deuk dibejadegeun sirahna. Jeung kaula karena ani ngagorowok bari rikat kuncat ka hareupeun karna anu harita keur ngadiuskeun peureupna. Tuk ditakis ku leungeun buntung anu tumrapna ka Ani teu wudu mata ngarasa kaget oge dulu. Lantaran tetela karna teh geus leuwih maju lamun seug dibandingkeun jeung waktu ka tukang-tukang. Bisa dititenan dulur dina daya gempuranana. Memang ayeuna mah karasa leuwih hebat. Memang si lain ge moal diiwalekeun Ani maju deui duanana. Karena bari ngadiuskeun peureuf kencana ka Ani. Ya perlu kana kau lagi masih kene sanggup jeung hareupan Andika mah. Andi bari ngalegot ka belah kencang ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Tapi karena ngagentak malik sarta terus nyusul tepus ku jurusna. Orokaya Andi ngagentak ngagunakeun gerakan jukut riwut plos. Gempuran karena anu geus dibalitungkeun bakal ngalumpuhkeun lawan teh. Nganukur ngahanca angin. Sabuat kitu Andi ngajorelat bari nyamurkeun dampal sukuna. Ngagunakeun gerakan walang zungsa. Ceprot ngahancak kana kekemplong karna. Aduh. Teburu we karna teh ngagero kekemplongna asa tobros ngabarengan badana anu ngabangkieu. Tapi hal ieu teh kalakan namahan ngagudugna nafsu pikeun karna mah dulur. Ku kituna ngagentak manehna malik bari ngahambatkeun teungeulan ujunganana. Nyatana deuk ngabejadikeun sirah lawan. Tapi tumurapna ka Ani lain mundur atawa ngejat. Manehna kalaka maju ku jalan ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup. Sedengkeun dengan buntungna diheatkeun ka luhur deuk dipake ngahadang teungeulan ujungan anu memang geus bisa dipastikeun kahebatanana. Ngan bae karna oge geus leuwih ti ngarti deui atuh dulur. Yen teungeulan ujunganana teh bakal bantrok jeung hiji tanaga anu hese naker di ungkulanana. Puguh manehna teh lain kakarasa kali dua kali ngarandapan kahebatanana leungeun buntung teh. Ku kituna ngagentak manehna loncat ka belah kenca bari ngalobah teungeulan ujunganana. Ayeuna mah nyamber kana beuheung bari nyelocoskeun ramo-ramo leungeunna ngagunakeun gerakan caladina oktrok. Orokaya kalawan sakilat naker Ani ngagerakeun leungeun katuhuna ngagunakeun gerakan teke monyet teu ampun deui. Pletak bae gerakan caladina oktrok teh sakaligus geus bisa digagalekeun. Anu tumrapna ka karna nepikeun ka ngerepeng sarta ngagentak narik deui leungeunna. Hojahna Andi henteu ngan ukur samet dinya dulur. Leungeunna anu bieu meuntas ngagunakeun gerakan teke monyet teh sakilat disebutkeun ka gigir ngagunakeun gerakan solenang mayang. Duk teu salah deui ngahanjakan dada jadas ya. Karna nyarekan bari daya tahanna mah tetep teu regrog-regrog. Sedengkeun teungeulan ujunganana geus ngahiuk deui. Orokaya Andi oge ngagentak ngajorelat ngagunakeun gerakan pangalmuy. Tapi karena sakicep geus bisa mastikeun yen lawanna teh deuk ngayakeun panarajang ti tukangeunana. Ku kituna ngagentak manehna narik suku katuhuna ka tukang ngabarengan ngalelepkeun badana dina gerakan sero nyusu. Sedengkeun gerakan si kuleungeun katuhuna sakilat nu nyel ka tukang. Duk teu salah dina otog hulu angen. Aduh Andi ngagerung. Sarta gerakan leungeun buntungna anu harita deuk dipake ngabentur punuk teh ngadadak kandeg dulur. Sabot kitu karna ngagilek 80 derajat. Sret suku kencana maju ngabarengan gerakna jurus gugur gunung. Nyatana deuk ngahanca cukang irung. Dulur barani tapi Andi anu memang lain deui geusna.
karena pibahayaeun teh barang manehna mirengeuh nyuruntulna peureup karena ngagentak manehna ngagerakeun deui leungeun buntungna. Duh, dua tonyokan diadu sarta masing-masing bari ngandung daya kekuatan anu teu bisa dikira-kirakeun kumaha hebatna. Anu tumurapna kaduanana oge teu bisa leupas tina akibat-akibatna. Sadatangna ka Imah Husein geus teu ngalobakeun deui carita dulur karena terus bae ngajakan balik ka Dibja katut ka anakna bari sakecap oge taya basana anu ngeunaan Andi. Atuh sarerea oge pada ngarasa kaget leuwih-leuwih Husein lantaran harita teh karena terus bae ngabeng beos anu maksudna deuk balik ka lembur Gadog. Waktu laleumpang da malah gungsi nanyakeun kumaha pamustunganana tadi teh bakuna mah hayang ngadengekeun saha kira-kirana anu unggul. Tapi jeung tinimbang daek ngajawab mah karena teh kalakah nyentak. Kukitu najep bae da malah teh teu barang tanya deui. Komo Dibja mah sajeroning leumpang teh manehna mah teu lemek teu nyarek. Dalah karena oge jeung da malah kalahkah ngabedeb bae. Datang ka Gadog dulur. Karena mah jol-jol pok bae nyarita ka Pasuta. Yen isukan mah cenah deuk nyelang heula balik ka ujung kulon. Tapi Dibja mah jeung da malah sina tetep we cenah heula di Gadog. Lantaran manehna deuk balik deui ka Gadog. Ari heg teh ditanya nah deuk aya kaperluan naon. Luput manehna teu mere jawaban anu sabenerna. Dibja kahayang namah milu. Pokona mah manehna geus ngarasa teu betah. Jadi loba kasieun ayeuna mah. Malah hatena memake nyalahkeun awak sorangan. Nah di panyabaan teh beut ngadon diributan. Asana teh beut teu pupuguh jadi loba musuh. Ngan teu wani nyarita lantaran geus pok manten ceuk karna kudu tetep cicing di Gadog. Ari deuk terus terang hayang balik ka lembur teu waniun. Lantaran bener ge karna teh kasebutna pernah adi. Tetep we teu wani lantaran dina ambekna geus matak baur. Teu kaop we nyatana dipagag hayangna geus tangtu bakal dordar balukarna. Isukna karena geus ngabelecet ninggalkeun lembur Gadog. Anu pikeun Widarma mah teu wudu matak nimulkeun tanda tanya atuh dulur. Anu matak ngabingungkeun oge tapi mun seug dipaparah moal boa ieu teh tangtu aya patula patalina jeung perkara anu ngeunaan dirina Andi. Kukituna heg Widarma sacara malapah gedang ngolongan ka Dibja. Tapi weleh teu bisa munang katerangan naon-naon. Ongkoh geus dipesenan deui ku karna yen tina perkara riributan jeung Andi teh omat ulah didongengkeun masing ka sasaha oge. Ngan barang Widarma nyeleser kadamala. Mimitina mah nya kitu hesena kerdek nerangkeun teh. Tapi ari lila-lila mah budal oge rusiana ka Widarma. Yen pangna bapana ngabelecet teh nyaeta saenggeusna diributan jeung Andi. Tapi teu disebutkeun cenah mana nu unggul, mana nu elehna, mana nu asor, mana nu pinunyulna. Puguh manehna oge henteu nyaho. Geus kitu mah kakara Widarma ngareti sarta kumanehna geus bisa dipaparah.
pangna karena ngabelecet teh tangtu dek menta bantuan. Ku kituna geus bisa dipastikan tangtu karena teh narandapan asor eleh ku Ani. Memang teu mencog sakumaha sangkaan Widarma. Lantaran anggapanana lamun Bah Bondan disangharepkeun ka Ani, kawasna bae Ani moal nendeng. Wawasen mitohana teh geus kanyahoan sakitu hebat. Bareto oge waktu manena dicoba teh kapan nepikeun ka ngajahjer atuh teu ingat di bumi alam. Kurang-kurangna ngamilik daya tahan nu beunang diandelkeun mah hanteu harita keneh oge manehna moal bisa menyat deui. Ani anu waktu-waktu ieu aya keneh di Kadungora saeutik oge manehna teu ngabogaan sangkaan yen karena terus ngabelecet ka ujung kulon. Ongkoh deui bororaah mikiran nu kararitu lantaran manehna sorangan keuriweuh nguruskeun ka papatena. Atuh jaka santang poe eta keneh oge ting torojol bareng jeung Adria. Kabagean keneh ngurabekeun. Nganya eta dina daratangna teh bangun nu raripuheunaker. Geus puguh Adria nu terus-terusan lumaku. Mimiti ti Cipancar ngagedi ka Cicapar. Geus kitu balik deui sarta langsung ka Kadungora. Dalah jaka santang oge nya kitu keneh dulur. Sadatangna ka Cicapar teh tacan nyenghap bener lantaran tadi teh nyimpang heula ka Cigasti. Geus norojol manten Adria nyusulan. Atuh belecet deui ini teu nyimpang heula ka Cipancar lantaran ngaburu waktu. Ongkoh kitu deui talatah bapana anu ditepikeun ku Adria ka manehanana. Malah Adria mah poe eta keneh oge balik deui ka Cipancar. Dibelaan burit-burit lantaran melang loba uruseun da geus tangtu ku Mang Amir mah moal kasiweur. Ongkoh perlu deui ngabejaan ka Ki Musani jeung ka Amu Jumi yen bojona dana teh geus tuluy dipunut ku Nu Rahayu dijajab ku Nu Kawasa. Menang 3 peuting nu di Cipancara teh narendongna di Kadungora. Atuh perkara Ani diributan mah jeung karna teh kungsi didongengkeun. Anu pikeun Pak Haji Sobana mah geus matak bingung bae nu aya. Komo tumurapna ka Nyi Tarsiah. Ngadadak manehna mah ngariuk alum. Ku kitu teh mah aya kasebutna dulur. Sanajan ayeuna geus lain-lainna deui oge. Tapi teu burung we matak nimulkeun nyeredet hate ka suat-suat lalakon zaman ka tukang-tukang. Mun raheut mah teu beda ti nu diturih deui karasana teh nyanyautan. Tapi tumerapna ka jaka santang mah beda deui dulur. Manehna nepikeun ka ngadadak beungeutna JR sarta huntuna kekrot. Musuh bapana nya musuh manehanana keneh. Komo deui ieu baheula teh kungsi najong ka manehanana. Nepikeun ka ti gogolenceng atuh. Waktu kejadian Nyi Tarsiah teh nepikeun ka ngoceak lantaran eleh jajaten ku Damilah. Nepi ka ayeuna oge jaka santang teh masih keneh ingeteun pisan. Anu cenah eta awewe teh geuningan pamajikanana karena ku kituna perlu manehna oge pikeun ngayakeun balitungan. Anu antukna mah jaka santang teh jadi ngarasa keheul kana awakna sorangan. Manehna teu pupugu make milu ka Cicapar. Cacakan lamun teu milu mah ka Sidik geus bisa dipastikeun yen karna teh tangtu bakal disanghareupan ku manehanana. Dulur barani ku kituna sadatangna deui ka Cipancar teh jaka santang jadi teu betah cicing di imah. Gawena ngacacang bae dileles
Lumaksudna sugan we cenah kapareng bisa papangih jeung karana sanajan bener tacan nyaho rupana tapi kapan kanu duaan mah geus nyahoeun cenah budak ngorana teh anakna karna tapi tempo-tempo mah cenah manehna sok ngahaja milu masar cenah jeung kisah Hudi. Terus aya badu bangpak dulur karaosnya ku kituna dur hapunten pisan cag ieu carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula kalayan ditutup wae wabillahi taufiq wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios.